Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun kunaon kafir dibere sugih sedangkan orang capek susah. Yuk simak bareng-bareng. Itrati wa bi'ahli badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimin innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kuparku hartana para kupar-kuparku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neanganana geh manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus baiknya leman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia betus etik deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dieu karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagara ya insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu usuk urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kemana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh
Nah ITKD Muhammad diberi harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan ieu kasiunan itu kasiunan ieu kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cak kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu meunang aya gangguan sautak saeutik capek hate sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyeun usaha deui capek kasieun dek nyaho-nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoun ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoun kana bab jariyah adapun kafir mereka masjid kafir mereka pondok pesantren mereka kiai lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim dek menundukkan kekuatan mukmin akibatnya lantaran dibere sumuhun daun masa sih kafir cium tangan dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha muridna deuk kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masalkan ke kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren di kiai kiai modal kos karena itu ieu Quran tah sih ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae aya kieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah deres sama masih kene baca Fatihah ya imam teu baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya ge bingung emang naon dia bingung nya ge tah aya nu di tukang al-Fatihah
langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolong. Iya gara-gara teu boga pamajikan kos gitu. Madak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter, eta syarat jadi imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawah geunah. Kasep bacaanana bagus, pamajikanana geulis, bila perlu dua. Oh, siapa? Sugih, jadi jalan teu loba pikiran. Ngimaman teh khusuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hateun aing ira kawinnya, ira. Geus lah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atawa pamajikanna jore. Atuh engke kan lamun aya nu liwat geulis ge, teu akur jeung nu di imah cek cenah teh. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band. Waduh, tah ku sakieu bae ge. Doraka sia. Doraka, fala tu'jibka amwaluhum. Berarti sia abong bro eta kos kitu. Ulah. Aya encek naik Lexus. Waduh, tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka. Ulah cek segitu. Fala tujib gambaluhum wala aulad. Mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya encek itu lewat naik Lexus, ulah di dalan. Nyana ngelaksonan, apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat-lewat aja enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deh bae. Ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong boroy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong boroy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong boroy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya cekna teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos. Ada abang mau, saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ya, ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Iya bejakan bener ayat terang-terangan ya. Langsung, bos datang di jalan lantaran nyupiran bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk aku bos dari Jakarta. Enggak, bos. Ya. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir nggak boleh sopan-sopan bos. Hebat aja lu bang, kurang rangkas seperti dibayar bang. Yes. Lu nanti mau usaha apa? Urusan saya bos. Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu. Biarin bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Kita iman torojol datang nambahan ka dieu. Masya Allah teh hayang saja nih debat. Aju kuari nu sugih atuh. Teu sugan barang eureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masya Allah nang saya nang Allah. Teger. Kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir kuari jadi musuh. Bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadungu aing batur ge paling dicacagan sia urang rangkas tah Masya Allah
Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir, ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meleum na bae tinggal dibeleum diojaikeun di neraka. Urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika orang dek mabok ayat-ayat haram, tiga orang dek judi ayat-ayat haram, tiga orang dek zina ayat-ayat haram, tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana teh daging anjing japuh geuna nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh lu itu geus bisa di over kredit nyieun anyar deui teu beres jelema. Masya Allah larangan nginget jana aing hirup sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah ngerekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat teh ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok atuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mah masalah kan iya permasalahan ada can khusus sholat
can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui. Mantos mun bisa memberi keur salat ya cara mah order. Karung goni. Ya Allah ya Gusti. Lah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir. Umumna mah jang urang kabehan. Lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khoti atin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumias Arab bisa aja ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makbul hadis Kanjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana hiji hadis hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan je demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jia tuh dukung doakeun dibagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung urang tapi ulah nungguan pamerena cara kipodolina naonan ya gede henteu Bandung tuh nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu kayak pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung ku urang doakeun ku urang tapi ulah nyokot duit nah sakitu cenah tuh ku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing bae urang teu gadukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain eukeun ka ditu maksudna teh kayak berkat doang sia tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar teu nyaho naon cenah eta naon hayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia
kagoda ku dunia takos kitu teh mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh jeuraheun Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal mang haji doang coba beuseun we sejan ke lamun kurang ka karkai kadiekeun we duit teh cekel ku aing asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipakai dagang heula Masya Allah istidraj ya harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ila 500 murid nanggus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah gulir dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalaya dunia dan dunia atuh dunia mah di tangan sakit teh di tangan sakit juga tulisanana mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai tah mah kitu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakieu salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia na capek ngurusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya da iman teu iman sama sekali Masya Allah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah lalu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah
ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal wa mahum minkum teh saya tiga-tiga aja. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make samping nyana. Weh, pakai samping, pakai kopiah, tasbih, mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu teh. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk galuluhkeun urang. Ke satu saat orang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabarna mah. Ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan. Ke geus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Beuh urang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha kitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu jaho eleh teu jaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh jana mah Banten mah. Ye, tugas urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah mah kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus ngasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Ji, aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek dideuleu di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus kadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarang-karangna tuh si eta dan si eta Indonesia mah jan nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh siata awan Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu tiga-tiga can walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah
kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid, di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang, sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuarin asup Islam loba. Orang gedean ke asup Islam. Di nemantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar. Di orang mah dibeulem ku NU. Oh masalahnya mah keur cari ta'alal haq, masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaga mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem. Politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow. Dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf biasa bae FPI biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha di kieu-kieukeun dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak lurah aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kumaha ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ye cenah tah mah sapira naon. Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem. Eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yajiduna malja'an au magharatin au mudakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atuh niscaya nyana datang ke bentengan ngararungsi
nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalamatkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalamatkan diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasup liang-liang atau naon bae jang nyalamatkan diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamat lawallahu ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalamatkan diri wahum yajma'un gegerahan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ke Singapura kasieuna je kula makan teh nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja berita na kos kana ritu ngan osok nya bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean deuk dibawa ka luhur melalui Apollo deuk cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan je Bush paeh jan modar je tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh boh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan bos gimana tuh deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal nyana ngetrok-ketrok jendela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk gadegeun dongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana
nudek di bom nate pesantren benda kerep, nudek di bom teh kiai muslim lah, prak dagang es di luhur. Balik. Nah, Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae kita luhur. Gesan, cek Amerika gesan. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyeun Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran. Dari bari gideg kieu. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian law yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura kuari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun henteu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teh ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok Pandeglang maupun beuki sambel nah ya daratan ka ditu aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyeun kos kitu maksudna naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap siap kan kuari aing bisa ngan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir urang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh mangyanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad dia perang mah lain kitu, di Suriah dia perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ieu mah lain kan, bom budak leutik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan nyana geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang ka jeung hukuman mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat bae geus nah
Sundatan sih ku aing. Eta tiluk salat eta tiluk salat komo nu sok salatna. La ilaha illallah. Paeh surga aing, syahid aing. Pikiran aya kadinya teh. Menang luhur agama. Ulah nu salat, ulah wa nu salat. Nu sok judi. Nyampe. Yehe, ribut ya dadinya. Tapi waya perang mah. Nah, hai, tadi musuh teh. Geus, tinggalkeun kartu perang. Sasalaman. Iya. Perang hayo. Salat henteu naon henteu. Perang. Aya encek. Cek. Hanya. Sial Islam mah. Madak adu kekuatan yang Islam. Ulah curang. Eleh di mana-mana. Tesieun ku tentara Amerika ya lah. Tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang. Adu kekuatan. Kahayangna Islam mah. Kahayangna Islam dipapatkeun. Sian yupan eta emang naon dibaca? Eueuh. Heuy, aya di yupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos gitu. Geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan, adu hareup kahayangna kom orang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna nya. Itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam. Manehanana kan dicurigai urang Banten. Diseret berapa tadi mah alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu mah eleh itu ye belum ada apa-apa aja saja Banten sial tak kebenaran nu diseretna jago deui aduh kebenaran jasa eta atuh lamun Banten sieun mah nu diseret atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang. Ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih namanya. Cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan. Pernah kula cenah segala puasa ge lasa sabaraha cakeuna. Tapi ku Allah geus dibere kitu kan timbul keyakinan anyar. Mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah. Cewek Neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah karim. Aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung cewek wah nah ilah sieun sabenerna mah kafir mantak urang teh aya dua tokoh di Indonesia. Satu Habib Rizik geus teu aneh. Dua Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang nyaritakeun tentang pilpres amati ku urang pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo nya nama lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat disangka ka Jokowi boleh disangka ka Prabowo hegae nya nama masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik tidak mau tahu kita demo lagi takbir
tinggal kula resep ya aing resepnya saya Habib kabeh deh. Masya Allah resep kula mah resep bae tah. Iya resep deui itu atuh resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara deuk kumahan beda tipeuna doang. Di beda tipeuna doang. Tuh kan. Ulah disangka. Iya, lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU. Nyana datang ka TNI daratan kanyana. Pertemuan jeung TNI maluru. Nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri. Tuh, kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Ya kudu. Ngobrol. Jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara. Gatot. Tuh ngobrol deui jeung tentara. Nyana mah sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya anak ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah mau urusan anak ngomong keur ka dieu nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat itu orang kan tenang gua datang rizik resep aja urang gua berarti kan sarua urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun Masya Allah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana deuk kumaha coba ieu nagara deuk kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kaharepna nah tinggal urang berbagai penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nyana mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia. Urang Indonesia deuk ka mana deui? Sanajan sieun ge deuk lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ya teu bisa aja meuli tiket ka Singapura. Teu bisa aja pendi dibere duit tah kita ka Singapura meuli tiket tah. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Deuh, kamerak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit aju diajak ke Singapura aja jeung aja pendi aing mah mending teu jadi entah aing mah kajeun teu nyaho Singapura emang urang moal datang aing mah kajeun ku bage ngandalkeun nyana ka Singapura deh kamerak atuh teu nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha tek celi datang ka nyaho deui hese mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teu nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae horenganan salah berenit marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan lah orang-orang kafir sieun ka mumin sehingga manehanana neangan jangungsi urang mah geus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman perjalananna tentrem
segala rupanana tentrem ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya di barokati umil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun kasadayana nutos hadirkan channel Abi. Mudah-mudahan manfaat ilmuna sakitu ceramah ti Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.